Suriah Rasul ditewak, umat Nabi ditarembak, teka itung anu luka puluhan nu pegat nyawa. Cimat teteureun mucur ngadangukeun kabar dulur nu ikhlas miluan tempur, nyawana lepas gugur. Indonesia keur menangis ninggal negeri menimiris, sareng batur sakidah kuani ngucurkeun darah. Duh Gusti sing nang tayungan kadul keur ngaperangan, jalma nu geus ngazaliman kaum nu geus ngacurangan. Zahir batin meuni nyeri ninggal zuriyahna Nabi, aya nu keuna ku tembak teu saeutik nu ditewak. Duh Gusti abdi teu daya, abdi kur bisa ngadoa, mung Gusti anu kawasa hilakeun musuh nagara. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah abdi ngawitan ngarangkai ieu syairan, nyaritakeun kaperihan nu ayeuna kajadian. Zuriah Rasul ditewak, umat Nabi ditarembak, teka itung anu luka puluhan nu pegat nyawa. Cimat teteureun mucur ngadangukeun kabar dulur nu ikhlas miluan tempur, nyawana lepas gugur. Indonesia